sakali deui Bapak hampura anaki pek wayahna cicing di dieu Bapak moal waka mawa hidup ka imah sabab Bapak teh kacidalung sekna keun isu mun urusan Bapak geus beres hidup arek dipapagkeun ku Bapak tah ayeuna Bapak marek balik heula anaki arek nuluykeun hanca pagawean jelema anu ngabalukarkeun cilakana hidup ngabalukarkeun ancurna harapan jeung cita-cita hidup ku Bapak rek dipodaran kabeh doakeun supaya pagawean Bapak lancar ulah aya halangan jeung harunganan eueuh anu nemalan najan ngagelendut we ngomong ge lantaran Ian jeung Ino duana geus ngababatang jadi banusan ragana paturai jeung nyawa dipunut kunu agung dicana kunu kawasa mulih ka jati mulang ka asal Ki Asmayi cengkat terus uyup ayap naruk dangdaunan dipake nuruban layon Ian jeung Ino sabisa-bisa bae da ari utama nama teu mungkin sabab kaayaan poek ukur katenyo remeng-remeng dua layon geus dituruban ku dangdaunan Ki Asmayi mancat kana gawir nguntang kana jujukutan suku nojer kana taneuh nyecep supaya ulah tisorodot karayap Ki Asmayi hanjat tina balumbang tekung silila tepi kanu datar terus lempang jumarig jeung karasa sirahna asa berat jeung lieur suku rincung awak nyeri tapi sumanget dina hate ngagedur kene keke hayang ngancurkeun musuhna anu aya di lembur Cikao Simut gadung di sarada patemalan jangkrik jeung cari cangkas patarik-tarik langit lenglang bentang baranang pating kartip pating karicep nyaksian Ki Asmayi anu keur lempang sorangan balik ka imah teka catur di jalana jog anjog kanu dijugjug baranggok ngahuleng atuh miraga meneng asa teu percaya kana tetenjoanana lantaran imahna teh geus teu ngajirim imah anu aya tumpukan batu jeung taneuh kaurugan tea anu katenjongan sabagian tina suhunan tihang patoleksak geus teu puguh katenjona aduh elah atah adoh ieu teh kunaon atuh kunaon ha nama tak aing kitu itu anu lamur atawa ngimpi kitu tapi da sidik aing can hees atuh jeung sidik imah teh di dieu ieu tapi mana atuh mana neuh teuing Ki Asmayi jiga anu nyalinur terus ngagisik mencerong deui gigisik deui molotot deui tapi anu katenjo teh anger ngan saukur tumpukan urug anu geus ngaruang imahna tepikeun ka hancur leketei awak Ki Asmayi leuleus taya tangan pangawasa lir dipupul bayu Ki Asmayi bener-bener kateunggel batina anakna maot imahna hancur pangharepan ngadadak ngiles asa teu boga tujuan sirahna ngadadak lieur utekna panas pipikiran asa ngimpi bari diuk teh gep ngegel indung leungeun satarikna buru-bu terus kekerepengan dan nyeri atuh sidik lain ngimpi eta kajadian teh aya dina alam nyata kudu kumaha aing teh atuh sakabeh banda anu di imah kaasup parabot gagaman kabeh aya di imah tapi ayeuna imah karuang ku urung be kudu kumaha ari geus kieu nasib kumaha gayonan musuh atuh cilaka kaya kieu mah cilaka Cek Ki Asmayi ngomong sorangan keur kitu dumadakan datang deui angin mani ngaguru handaruan sora anjing anu babau mani reang patemalan ting cungungung mantak keung manuk koreak pating koreak jiga aya di mana-mana manuk laut ting koreak ting cariak mantak kukurayu gebeg Ki Asmayi harita teh ngarenjag leuwas
Terus tangga ayang sidik anu disarada tea anabreh aya cahaya di Jomantara dituturkeun ku angin anu ngagerung mantakeun. Aduh, teuing aya naon di eta. Nah, meni ngaguruh kitu. Nah, aing teh make boga rasa sieun ieu teh. Ieu bulu punduk meni muringkak. Aya naon teuing atuh cenah. Cek Ki Asmayi bari ngadegdeg jajantung ratu hatena pating sareblak. Keur kitu cikiki aya nu seuri sorana ngirung jep anu ngirung sakakak anu ngagagak hanaruan terus nama patemalan jiga anu kacida bungahna ongkoh rame anu seuri tapi kadengena mantakeung jeung sieun. Ki Asmayi ngadegdeg gadona noroktok jajantungna beuki ratu. Seot jelek aya anu turun ti Jomantara nembongan bungkelekan kaki Asmayi makhluk jangkung gede tumpak kuda belang horeng si mana horeng patih jin utusan anu pamungkas anu ngarengsekeun pagawean jeung parid. Asmayi punya sia kalah gang ngadeg-deg ya kudu tanggung jawab ya kudu balitungan jeung ratu kaula. Rahayat kaula lain saeutik anu cilaka anu tadu anu cacat gara-gara pamenta sia tah ayeuna geus waktuna pikeun sia kudu balitungan. Cek patih jin bari seuring ngagagag nya puguh Ki Asmayi teh leuwas dari milu ka nagara siluman mah embung manehna teh tadina ge manehna mah ngan ukur ngajalankeun pamenta batur pok ngomong bari ngadegdeg. Duh ampun kaula mah ngandarma ampun teu sudi ampun mun kudu balitungan kaditu we kasibarkum bari unur-unuran ngesod ka tukang panunabun selik. Tuh bisa gitu-gitu wae Asmayi, tuh bisa gitu-gitu wae. Sia kudu tanggung jawab. Ya bakal dijieun ganjal tatapakan di karaton di negara kaula deuleu. Sabab sia geus ngagawekeun ka bangsa aing. Ki Asmayi geus soak atuh pikiranna mimiti kacau uteukna geus teu jalan uteukna geus teu normal gerok ngagorowok tarik sanghok teu sudi aing mah dibawa ka negara sia sora Ki Asmayi pating saleor ngandung aweuhan kabawa ka unggal madhab cungung ditemalan ku anjing babaung keak sada koreak jeung manuk jurig jeung dumadakan loba manuk laut manipabuis tingkah layang luhureun Ki Asmayi dibawa ka negara sia tekung silila ujug-ujug jul-jol ponggawa siluman jarangkung gede mawa rante besi mawa pecut sagede leungeun datang teh gabrod awak Ki Asmayi dipecutan tepikeun kating jalebrod kadengena jerit Ki Asmayi teh jumerit gegerelengan nahan ka nyeri jebro deui jebet deui pecut gede kana walikat kana tak awakna asa pasiksa geus kitu leungeun Ki Asmayi dirante terus digusur ku opatan teu beda tinggal gusur bangke anjing jerit Ki Asmayi jejeritan kokociakan menta tulung tapi eueuh nu malire kalah pada nyengseurikeun ku balad siluman anu ngadadak ngagulung loba pisan hiuk angin ngagelebug
seahlir hujan silantang sora sesatuan manta keung patarik-tarik. Di sabudereun bangke imah Ki Asmayi gandeng ku sora siluman beki lila beki jempe angin beki jauh tungtungna les leungit. Harita teu kadengena naon angin jempe sora sesatuan ge eueuh kadenge jep jempling ukur kadenge sora beunceuk sakali-kalieun angin ngahiliwir ukur kuat ngoyagkeun pucuk eueuh. Lelembutan Ki Asmayi geus dibawa ka nagara siluman bakal meunang katunggaraan anu manjang di ditu sedengkeun raga badagna mah ditinggalkeun. Layon Ki Asmayi ngebebengkang dina taneuh leungeunna japlang sukuna ngajegang heuras panonna buncelik kletahna ngelel paehna henteu sampurna buah tina pagawean anu geus kaala hasil tina pepelakan geus kapeti. Kacaturkeun Haji Barkum basa tadi ngadengi anu jejeritan menta tulung. Haji Barkum ngagebeg jajantungna tamah ratu napasna ngahegak terus dangdak dengdek bari nahan ka nyeri. Aduh saha aja deh anu minta tulung. Aduh jeung ieu teh mata aing nyeri deui atuh teh. Aduh. Nah, sakabina-bina teuing setan teh. Alah, kunaon mata teh atuh deui, teh ampun. Nah, jeung aya bae alah ceuk Haji Barkum manehna aral. Terus uyup ayap neangan pamajikanana gaap karampa beungeutna disasar launan. Bari nahan ka nyeri, da panon angger jejeletotan. Mani parat kana angen nyerina teh. Gaap beungeut Bu Haji karampa geus tiis, terus disasar ka handap, digebig-gebig, teu usik teu ngomong, oyag kabeh. Si horeng Bu Haji ge geus tepi kana titis tulisna kabawa sangsara ku salakina nandangan nasib anu pohara pikawatirnana. Ibuna kunaon ibuna ya aduh ibuna udah ya ulah sare dia ibuna ulah sare dia ayo urang ka imah ayo urang balik ibuna urang balik. Ceuk Haji Barkum bari ngagulang gaper awak Bu Haji anu geus taya nyawaan. Haji Barkum kawas nu gelo nyaritana ka mana bae sakapeung ceurik terus sasambat ka pamajikanana lila-lila ceurik ngabangingik kawas budak leutik lantaran nyaho pamajikanana ngan karilayona. Ya ulah sare dia ibuna ulah sare dia ayo urang ka imah ayo urang balik ibuna urang balik. Harita teh kadenge deui anu jejeritan menta tulung nyatana Ki Asmayi anu keur dirangket teh Haji Barkum reuas aya atoh aya reuasna dumeh ngadenge anu ngajerit atohna bisa nyaho di mana anu aya manusa sugan we Ki Asmayi kitu ceuk pamikirna. Aduh ampun ibuna pura. Waduh ampura geningan nepikeun ka kieu nasib teh aduh nah mah ninggalkeun pangheulana atuh ibuna aduh
Aduh ya, aduh ya, aduh. Ibu saya meninggalkan bangsa tuh. Hari kuring jeung satu ibu naya teh. Aduh ya. Wayana ku agang ditinggalkan heula. Keranan agang arek minta tulung ka Ki Asmai. Sabar ibu naya, sabar ibu na, sabar ya, sabar ya. Ya sabar ibu na gandeng coba. Aduh, Asmai di mana? Aduh, Asmai. Daeng ya. Cek Haji Barkum terus nangtung jumarig jeung lempang bari teu nenjo keur maeukeur dina kayaan peuting katuruk-turuk panonna peureum jeung nyeri deui atuh beuki ripuh we. Haji Barkum lempang ngatog disasar teuing ka mana nya ngalengkah jerut ditajong bruk labuh pipi tikait kana tangkal sampeu anu seukeut bared sarta bijil getih nyeri maninya nyautan tapi terus nangtung deui lempang teu puguh tujuan keur macan apal kana kaayaan di dinya katurug-turug panona lolong kurusuk kana kebon eurih terus ngapru ka mana bae padu maju asa lempang maksudna arek ngadeukeutan anu menta tulung teh tapi lila-lila anu menta tulung teh jep jempe sabab Ki Asmai geus dijamret nyawana ku siluman ti dasar sagara teh. Haji Barkum terus lempang sakaparan-paran teu aya eureuna kawas nu geus kitu kuduna nyareatkeun waktu kerjaya hirup ngalajur nafsu ngumar amarah teu bisa ngabedakeun batal haram kawas anu lolong teu nyaho aturan nya ayeuna pisan ditembongkeun ku pangeran panon Haji Barkum lolong dina kayaan poek peuting nya puguh beuki ngatog teu bisa nangtukeun arah anu dituju teu bisa milih jalan pisalamet teu. Waktu terus maju mangsa nambahan peuting ngagayuh ka subuh brai beurang panon poe moncorong ti tebeh wetan manuk recet di sarada patemalan jeung baturna bangun galumbira pisan sawareh deui ting keleper nyicis jangjang. Harita Haji Barkum masih kene lempang anger ngatog teu boga tujuan dina hatena nyangkaruk sakecelak pangharepan hayang bisa tepung jeung Ki Asmai arek menta tulung arek menta bantuan yen pamajikanana maot tapi dina kayaan lolong bari jeung nyeri Haji Barkum geus teu bisa nanaon iwal ti lempang sakaparan-paran gorobas dina kebon eurih jetruk ditajong jedak nenggar tangkal nangka sababaraha kali labuh tuur barocok kana batu bitis barared baloboran ku getih tina tatu-tatu anu laleuti. Aduh, kemana aduh Asmai? Aduh Asmai, kemana ya aing kudu lempang aduh, ya panon aing poek teka deleuna naon bari jeung nyeri, aduh Asmai. Aduh ya kula tulungan aduh pamajikan akang paeh aduh kudu kumaha dah aduh hampura ibu dah hampura aduh kamana aduh mana Asmai aduh yang aduh. Cek
Cek Haji Barkum beri terus lempang leungeunna uyup aya panona anger nyeri jejeletotan rocop asa dicocoan jara. Kira-kira jam 8 isuk kayaan geus haneut sabab panon poe moncorong langit lenglang taya aling-aling awak Haji Barkum baloboran ku getih kacampuran ku kesang atuh peurih geus lain caritakeun. Tapi Haji Barkum terus lempang jeung lempang bari mawa pangharepan hayang tepung jeung Ki Asmayi atawa saha bae anu sakirana bisa dipentaan tulung. Tapi kalah kaanjog ka sisi gawir anu nungkawing kalandeuna batu tarahal sareukeut pareang cadas teas nu arang langka kasabaku jelema da teu ka alam mangpaatna tanah di dinya mah loba guha panonoban orai sanca. Haji Barkum lempang ka bibir gawir leungeunna uyup ayap sukuna disasarkeun jalan ka rasa rada lenang teu pajejet teuing ku jukut si horeng di dinya geus loba batu cadas jukut teu pati loba tutubuhan nu sejen nya kitu keneh. Aduh tulungan ye kamana oi. Aduh alah iya ye aduh Asmayi aduh dah geuning ya jingana teh aduh jalan teh alah babari ya maya teremet teuing aduh nah tadi mama ni kedablu rabu ya maya rada-rada halus jalan teh ya kalau teuing anu ngahalangan alah aduh mun tadi kieu aduh Cek Haji Barkum bari terus lempang bari deket kana bibir gawir 5 lengkah deui 4 3 lengkah deui 2 lengkah deui 1 gurawil lenyap hate Haji Barkum ngalenyap kalayang ragrag kana jungkrang koceak Haji Barkum ngajerit menta tulung Asmayi tulung aduh tulung Asmayi tulung sorana bijil aweuhan terus ngalayang ka handap jep sorana jempe teu kadengenan naon deui. Haji Barkum nampuyak di dasar jungkrang anu taraha loba batuan sabab lempangna teu nenjo jalan lempangna teu boga tujuan ari maju ka jurungku nafsu ngalengkah di barungku setan nya akhirna ragrag kana jungkrang awakna ancur teu aya anu nulungan. Hiuk aya angin ngagelebug tatangkalan ting pelenod manuk recet di sarada di jomantara rame manuk laut mani ngagulung aya rebuna kayaan mantak keung dang daunan ting arulang kabeh parire taya nu ngomong teu aya anu nyahoeun naon sababna Haji Barkum tepikeun ka kitu. Angin ngan ukur bisa ngaliwat dang daunan ukur pating garupai jeung baturna manuk recet jiga silih tanya jeung baturna naon anu geus kajadian jungkrang teu hayang nyarita batu teu hayang haliwu cadas teu hayang bebeja
sasugrining eusi alam cicing nu nyaho kana sababna pangna Haji Barkum kitu iwalti Haji Barkum sorangan anu ngalampahanana. Lembur Cikao aya nama jadi aman teu aya bancang pakewu anu tadina rame loba kacaritakeun teh aya nama biasa-biasa wae. Sarerea ngarasa lugina pada sugema utamana Astam jeung Parid katut kanca-kancana anu ngarasa yakin yen musuh-musuh geus moal aya deui. Heuleut saminggu ti harita tisaprak aya kajadian kitu Astam amitan ka Parid jeung kasarerea urang lembur Cikao yen arek mapagkeun anu jadi pamajikanana anu aya di Palabuhan Ratu arek dibawa pindah ka Cikao. Sarerea ngidinan malah aya nu milu hayang nyaho daerah Palabuhan Ratu. Ari Parid manehna reureuh senang-senang hayang lugina ari si Keke geus kedal sumpah manehna arek bela satia tepikeun kadatangna ajal. Itung-itung nebus dosa arek kumawula ka Parid jeung ka Astam puguh we Parid ge bungaheun asa boga batur pakumaha. Satuluina sanggeus Astam jeung kulawargana daratang sarta dijajabkeun ku indung puputna Astam jeung Parid hirup babarengan soal harta dibagi dua kalayan adil teu aya pasirikan teu aya anu hawak masing-masing bisa mihapekeun diri nya. Satuluina mah kulawarga Parid jeung Astam teh hirup tentrem ayem tayaku ciwana jadi pemujian balarea malah kasohor tukang nulung kanu butuh tukang nalang kanu susah sabab loba pangabisana. Carios ngadu teluh tamat dugikeun ka dieu.